Sampurasun tepang deui di channel Berkah Segara. Mangga wilujeng ngabandungan carios pedang wasiat bagian anu salajengna. Wilujeng ngabandungan mugia janten pangguberahmana. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampurasun wargi-wargi Mang Dedi baraya-baraya ki Sunda di mana be ayana. Utamina pisan matu ka baraya-baraya ki Sunda nu mikaresep kana acara carita karangan Kelikca dina judul Si Kancil ti Pakidulan. Kiwari ku Mang Dedi Barji Paluruh bagian anu ka-27. Sakumaha nu kantos di Bandungan dina bagian ka-20 genepna. Pedaran Mang Dedi kebegat ku wanci dina mangsana medarkeun kaayaan si Somed katut si Peci. Harita teh maksa mirusa ka juragan onong anu teu nyahona naon. Malah harita juragan onong kaluar ti toko padahal mah arek kabur ninggalkeun lacak. Cag urang tunda heula nyatana juragan onong nya kitu deui atuh si Somed jeung si Peci anu harita darariuh di toko na Parohman. Denden sakedeung tangtu kahareup kasampur di ayeuna urang malikan katukan. Sabadana babadamian antara Mang Asam jeung Pak Rohman teh. Dina mangsa alam isuk-isuk harita Mang Asam teu indit ka Banten. Rek nepungan babaturanana rek dipentaan tulung cenah sugan jeung sugan indit. Matak maksakeun we manehna teh indit muru ka Banten. Mang Asam inditna sosoranganan malah diongkosan ku Bapak Rohman. Urang jojo ringkasna lalampahan Mang Asam teka catur dila di jalana. Urang kocapkeun we geus tepi we. Horeng si mana horeng Mang Asam teh datangna ka lemur nangkrak. Ari lemur nangkrak teh bawahan Banten Kidul nu dijugjug teh deui. Imah Bah Otoy bapana si Kancil teh. Punten. Mang Asam uduk salam di jero aya nu nemalan bari leumpang muru pantok lotrak brai muka lol hiji lalaki nu teh lian iwati jang adang lanceukna si Kancil. Pok deui Mang Asam harita. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi geuning aya tamu mangga kalebet. Ceuk jang adang harita teh. Mangga. Hartu nuhun ujang. Kalacat Mang Asam teh unggah. Memeh diuk cong ngajak sasalaman heula. Gukdek dari diuk duanana. Pahareup-hareup ok jang adang tumanya kelawan sopan pisan. Ya punten bae itu maros. Dasa anyar pinanggi. Dupi salida teh sajenengan ti mana kawit. Seneng bade ka saha? Adang neuteuk. Hatena mah toleh ngerasa heran. Nah, ari ujang bet kawas kanu kakara bae nya. Teu apa kasih Mang piraku atuh. Ceuk semah kelakah ngajak seuri. Ye. Ya, nya saha teh dia? Adang kerung. Hatena mikir tapi tetep teu inget nah saha eta jalma. Aduh. Dupi abah aya eta semah kelah nanyakeun Bah Otoy. Bah naon dieu? Ye. Sumun Bah Otoy tuang rama nuju ka mana? Ari adang harita teh kerang-kerung. Manehna ngarti we ayeuna mah degeuning semah teh wawuheun ka bapana. Tangtu ieu teh sobatna meureun atawa babaturanana atawa memang dulurna. Yeh, hanya kapi sana bah mah keur ninak. Kantunnya naon nah.
Geus beres hirup di dunyana. Ieu nama nu bisa dirasa teh ya deh. Cek Adang keukeuh nanyakeun. Ari semah ngagebeg ngadenge kecap kitu teh. Tok harita tumanya deui. Aduh, innalillahi wa inna ilaihi rajiun. Nah laras abah terus pupus. Ulah gitu Ujang. Cek Mang Asam bangun teu percaya. Je. Laras bae kamu naon ngabohong je. Saha atuh dia? Innalillahi wa inna ilaihi rajiun. Pileuleyan abah teu sangkap bet mayunan. Hampura kuring teu bisa silaturahmi heula. Da heueuh betah teuing di pangumbaraan. Cek eta semah malah kalah ngomong kitu kanu teu eueuh. Dikit nu geus eueuh dikieuna. Je. Antosan kedap. Adang jengkel, junang tuh neos muru ka dapur. Geus tepi ka dapur alah kilik jangan indungna, breh teh keur ngore di kebon tukangan imahna. Da imahna teh angger mencil misah ti batur. Resep deukeut kebon cenah. Adang culak celuk ka indungna. Seleuneu indungna nyampurkeun. Aya naon Dang, hardu pasoe ka kami. Ye mak, aya saya mah apaleun ka abah. Da tadi mah nya eueuh teu wau kami mah. Cik sampur bae kumaha, cukan bae apa mah. Ye, aya semanya. Tuh dia tepas. Ambu Asnem harita lurusuhan atuh ngumbah leungeun. Geus kitu dielapkeun kana sampingna kojengkang mulu katepas. Ari gok mending ngarahuh ras inget ka jaman anu geus lila kaliwat. Si Asam gedengan maneh teh aya keneh di kieuna. Kumaha cager dia? Cek Ambu Asnem harita beri nyolongkrong ngajak sasalaman. Mang Asam bungaheun pisan. Lantaran pamajikan Mbah Utoy apaleun keneh pok harita. Je berkah bae Bu. Kuring teh selamat dipanjangkan umur ieu ku pangeran. Kumaha dalamah ieu? Kuring teh ngahelas bejana abah terus ngantunkeun. Nyaho. Geus tepi kana titis dulin cenah bae abah mah. Asam. Nanu ti mana teh ti mah? Asa anyar pindang di bae. Cek Adang bari jeung kerang kerung. Dengekeun ieu teh Adang. Ieu teh mang maneh. Ieu teh kapi adi bapa maneh sia. Pernah teh dulur sabaraina teges. Pek munjungan kaina. Sesat kalau maneh keneh. Cek Ambu Asnem menikeun ka denger-denger we sorona teh ge. Hapunten bae Cumang. Abi rumah kurang hormat ye. Adang munjungan deui hatena ngarti. Hatena ngarti we ayeuna mah. Horeng eta teh mangna. Hehehe. Nuhun Dang Kasep. Nuhun sok diuk ayeuna mah ye. Urang pada ngaguar riwayat masing-masing bae ye. Geek atuh dariuk ngariung prung ngawangkong. Nya dina silih temrakeun riwayat silih guar pangalaman. Silih tembongkeun lalakon hirup. Ada ngadongengkeun nasibna Mbah Otoy. Mbah Otoy nasib manehna jeung dulur-dulurna. Malah nasib iding oge atuh didongengkeun. Ngan hanyakal ayeuna eueuh lantaran geus indit rek guguru deui cenah. Ari Mang Asam harita teh medara lakon kalawan singkat dicokot garis badagna we wungkul. Ringkes nama kieu. Mang Asam teh leungit aya anu nyulik. Kira-kira 21 tahun anu geus kaliwat. Mang Asam aya nu mawa ka Batawi. Tapi barekah aya keneh umur di Batawi dilepaskeun. Nya terus lumpat nanti ka Bandung. Di Bandung usaha sabisa-bisa. Nu akhirna Mang Asam tetepi ka hiji tempat. Tepung jeung Bapak Rohman. Nu harita jadi bandar kai. Babarengan jeung Pak Rohman aya kana 7 tahunna. Tepi ka ayeuna jadi pagawe anu matuh Mang Asam teh. Ngeunaan kasangsaraan jeung katunggaraan salila ngalalana teu pati diguar ku Mang Asam teh. Naon sababna da ceuk pikirna asa teu aya gunana didongengkeun ka batur ge. Kalakah ngadeukeutkeun ka sedih jeung kana langsaan. Mending kedeh dipedem we teu didongengkeun ka batur. Dasanya nama kasangsaraan teh kacida pisan bangetna.
Kitu pengalaman Mang Jang Adang. Cek Mang Asam mungkas ngadongengna. Loh, gening kitu alakun Mang teh. Duh, jadi bahasa Mang aya anu nyandat teh umur adik karek 3 tahun ya. Cek Adang bade neuteup. Nya asana mah karek 3 tahun nyamok. Nyaho budak keneh maneh madang harita teh. Ye. Ari maksud Mang kumaha yeuna ye. Nah, sajabina ti silaturahmi teh aya maksud sanetu. Cek Adang beri jeung neuteub ka mamangna. Nyeta teh dang. Aya nama aya kieu geura. Dunungan Mang anu ngaran Bapa Rohmat teh ayeuna teh keur meunang katunggaraan. Lah, kumaha dongeng Mang? Kieu dongeng mah barabat atuh Mang Asam harita ngadongengkeun kasusah dudunganana. Di pedar sakumaha ayana we cek katerangan ti Pak Rohmat. Ngeunaan tilu penjahat anu meres ka manehna. Atuh Jang Adang meuni colohok, sakapeung ku godeg, sakapeung ku mecrek. Lah, nyaputan kitu jadi kumaha yeuna Mang? Lah nyeta Jang. Mang teh sejaminang saraya. Rek minta tulung ka Abah tadi nama. Sugan jeung sugan kersaeun nulungan kadunungan Mang. Tah, ulantaran Abah mah parantos teu aya. Nya kapaksa we meureunan minta tulung teh ka Ujang cik. Kumaha tah Jang Adang? Sangem atawa henteu Jang? Cek Mang Asam bari jeung neuteub ka Jang Adang. Lah, karunya teuing nya Mang. Pugu bae abdi kitu hayang nulungan mah nya pugu bae kitu. Tapi kumaha tuh nya, da abdi mah yo tok bisa nanaon ieu teh. Teu nguli kanu kitu. Ngan aya eta ge nu bisa. Nyatana si Ding anu boga gelar juara dilatih ku babaturanna jadi si Kancil. Ngan anjaka ya si Kancil teh geus indit lah rek guguru cenah anu kungsi gelut bae jeung garong bega jahat ngaranna teh Arsala. Nah harita si Kancil katitip pangarti kate terjajaten ku Arsala malahan mah hampir-hampir binasa. Nah, kulantaran kitu manehna indit bae rek diangan digupigurueun cenah. Leuwih anu luhur bae elmuna, kitu cenah Kak Mang. Anja kala tuh. Aduh. Cek Adang harita ngomong bari jeung papata hade euleun pisan hatena teh. Da cacak mun aya Jang Iding mah alias si Kancil. Asana moal susah-susah teuing. Ngadenge dongengna kitu. Ti Adang pok atuh harita Mang Asam. Nya. Kumaha atuh. Nah, ieu aya teu aya kawawuhan si Kancil anu bisa dipentaan tulung Jang. Ceuk Mang Asam neuteub ka Adang. Aya nama aya Mang tapi sanggup jeung teu nama duduk atuh. Geus we tepungan heula ki Sarpa. Piraku teu nulungan onaman. Pangarjang, apalun keneh tah geuningan mamang maneh teh ki Sarpa we atuh siang sina ka dieu kitu. Cek Ambu Asnam tandes. Ngahaminan kana pamaksudana Mang Asam. Ai heunya. Urang kisah Sarpa bae itu nya, dupi Mang, iramuli. Cek Adang bari marahmai sabab geus meunang ilham. Kieu bae Jangnya. Nu jahat teh datang da unggal bulan. Unggal bulan? Nya. Nurutkeun hitungan emangan 2 poe deui bakal datang nagih. Tah dina mangsa keur nagih teh hayang kapergo, hayang sakalian ditewak kitu tah. Jadi mun aya teh mah nurek nulungan. Poe ieu gerek terus we dibawa ke Bandung. Begitu cara namanya, ayeuna bae kudu kaki Sarpa ngaingnya. Cik anter. Rek dianter ku Mang ge teu naon. Ayo tuh Mang,
Urang tepungan ayeuna we. Engke ge. Tuang mangke we nya. Mak sina masageula. Nya hayu atuh. Nya sanggeus asak babadamian kitu mah. Mamang jeung dulurna atuh nyatana braduanana miang deuk ngajugjuk ka imah Ki Sarpa. Urang jojo ringkesna teka catur lila di jalan. Ocapkeun tepi weh kaparangan Ki Sarpa aya di imah. Malah manehna pisan anu ngabageakeunana oge. Atuh puguh adang atoheun. Kalawan teu micenan waktu deui teu malapah gedang itu jeung ieu langsung ngomongkeun tujuan anu pokok. Eta jawara nu katalah Ki Sarpa unggut-unggutan. Manehna tanget ngabandungan nya akhirna sanggeus ngadenge persoalanana Ki Sarpa harita ngomong urusan hampang anu itu majang eun ke mang eun jeung mang lah hayu isukan mah urang junjug ka dayeuh Bandung asana moal lila nu mang keluh ti hulu wae mah kitu cek Ki Sarpa. Nu kumisna ngajedi gede pisan. Ngadenge atuh Ki Sarpa ngomong kitu jang adang harita. Aduh, dohon bae mang. Nanging punten bae. Sanes ngarobokan. Kumar ge waktu saya sampere pisan ya. Kumaha pami angkat bae aing tuh ka Bandung. Ya. Hayang ayeuna dianya. Ayu teu nanaon lah. Ki Sarpa teu hese diajak kitu kieu ge. Ari sabab manehna geus bener-bener babalik pikir. Jaba geus janji dina atina yen arek ngaula ka si Kancil cenah. Kitu deui ka kulawargana, itung-itung nebus dosa. Anu matak aya pamenta kitu teh teu hese. Teu hese beleke langsung disanggupan. Sanggeusna asak babadamian sarta geus tarapti. Ki Sarpa jeung Mang Asam langsung mulang poe eta keneh. Ngajugjug ka dayeuh Bandung deuk nulungan Bapa Rohman. Can urang tunda heula nu keur aya setengahing perjalanan. Nyatana Ki Sarpa jeung Mang Asam tenden sakedeung tunda sakedap ayeuna urang malikan deui ka dayeuh Bandung. Anu harita urang guar kaayaan Gang Onong anu indit ninggalkeun toko teh. Gan Onong harita ngagedig indit ninggalkeun toko. Bari jeung ret deui ka tukang sieun aya nu ngudag beuneunan. Nyatana ngaroret teh maksudna ka sesomed jeung baturna. Bebeja ka si somed jeung si peci marek nyiar duit pajarkeun teh. Tapi anu sanyana mah arek muru ka imah Parohman weh deuk laporan ngeunaan eta kajadian. Sajeroning di perjalanan hatena mah Gan Onong teh geus tagiur. Keung sieun bisi katempuhan. Mangkan geus jelas-jelas nu duaan teh lain jalma biasa-biasa. Jiga-jiga garong jeung tukang meres. Nyana rek ieu mah teu sudi teuing aya nungguan toko. Kitu cek hate Gan Onong bari jeung terus muru ka imahna Bapa Rohman. Barang gok teh kahareupeun imahna kasampak teh Parohman oge keur ngadaweung dina teras hareup. Ngahuleng sorangan bangun anu keur ngalamun. Gan Onong atoheun lantaran nu rek ditepunganana aya di imah. Sampurasun, cek Gan Onong uluk salam. Aduh, gebung. Parohman atuh ngarenjang terus curinghak bari jeung neuteut kana panto pakarangan. Ana bareh teh Gan Onong atuh lewaseun cung nangtung muru kalawang baris numanya. Rampes. Aya naon Kang? Mangga kalebet. Ayah, penting puguh ge.
hage ngawe aya di bumi cek dan onong berijeng haheho. Terus asup secong sesalaman gek diuk dina kursi anu aya di teras. Dua anak ngarendeng. Pak Rohman deg-degan hatena jajantung ratug. Aya naon Kang? Barabat gang juragan onong ngadongengkeun nu tadi kejadian di toko. Atuh puguh Pak Rohman meuning ngahulang. Geus kasawang ku manehna ge pasti bakal kitu jadina. Da memang aya keneh janji anu kudu dicumponan. Dah kitu ge kejadian di toko teh. Cik akang bejaan atuh. Nah aya naon ieu teh nu sanyana? Boga hutang naon kata mengkeluk. Nya geuningan. Nagihna teh beut kasar jeung gariha mataksieun. Akang dicabok. Cing juragan onong harita berijeng nyabak di pipi nah. Pugu ieu anu didian bingung ku abdi teh Kang Onong. Apaan ku abdi ge geus didongengkeun ka akang. Pangna nambut artos, nambutan artos teh kanggo maranehna. Sabab upama teh kacumponan nyawa abdi diancam Kang. Oh, anu kungsi didongengkeun teh laras Kang. Gas. Geuning kitu mata keung. Kumari geus kieu atuh. Mangkading maranehna teh padagoan jadi itu. Duh kabingung abdi teh Kang ieu duh. Langtung tu mah dua nana pating harurang bakat ku bingung. Teuing kudu kumaha nuruskeunana. Da geus puguh ari duit mah ti baroga. Gan onong sorangan karoncodan. Apan nginjem tibang oge. Kalah bro dipake mayar hutang teh. Kiwari aya deui nu nagih nya puguh mah tak bingung. Sabot kitu kurutak atuh pamajikan Bapak Rohman nyamperkeun gek diuk milu diuk sajongjongan bejempe. Tapi lila-lila pok harita pamajikan Pak Rohman. Katang dia ini mah. Paingan duit beak jeung beak wae. Paingan usaha jadi teu bener. Da boga hutang. Cik atuh terang-terangan. Hutang urut naon mana gede-gede teuing. Urut ngabalanjaan anu ora. Hah? Ujug-ujug kitu ngomongna pamajikan Pak Rohman teh. Oreng si mana horeng. Dina mangsana guragan onong ngomong teh manehna ngintip di kamar hareup. Ulah ka mana bae ngomong teh. Si ngarti atuh ieu teh hutang urut usaha. Ngan usahana bangkrut. Tah saksina ge Gang Onong. Cek Bapak Rohman barijeng nunjuk ka juragan onong. Yah. Usaha naon agan? Cobi abdi naros. Pamajikan Pak Rohman harita nanya ka juragan onong. Atuh puguh juragan onong jadi gugup. Bingung rek ngajawab teh sieun ti seledat leta da teu dibadamian heula ti anggalna ku Pak Rohman. Nya biasa we, tanya hoe. Jawabna saingatna we. Usaha kana hoe kumaha ieu teh? Nah teh pikeun kagede hutang, urut naon? Ya eta mah juragan onong ngadenge pamajikan Pak Rohman kitu. Dipikeun kageumpeur. Nu diteup kalah ngahulang juragan onong teh ku pamajikan Pak Rohman bingung ku pijawabeun. Atuh pamajikanna beuki curiga wae. Amarahna budak harita. Beuki jelas kudu sidik ayeuna mah. Dua anak ge ngabohong ka kuring. Abah sia lamun teu nerangkeun, kuring rek ngayakeun tindakan. Nah dikira teu bisa kitu. Nah dikira teu wani kitu. Ulah nganggap enteng kalau bete euy. Hirup oge ditincak-tincak teh mah ngegel. Kamu jelema sia ngalawan. Itu cek pamajikan Pak Rohman. Teu euleum harita teh. Nyarekan salakena nempikeun kareupeun batur jung nangtung beri ngewer samping. Terus ngecengkat, geblus. Ka tengah imah, geblung. Pantun dibantingkeun. Pak Rohman ngalengah napas. Era ku juragan onong. Jin ambok di kapamajikanana ngan untung Gan Onong teh surti pok ngomong kelawan heuleuy. Sieun kuat teh duh. Memang kitu kanu keur apes mah. Estu ningsok sagala salah we. Netek semplek dincak semplak. Daya pisang piliheunnana keun sukane ka hareup namanya mah ieu.
Alah sumuhun. Serius Kang lah tos janten milik abdi kedah kieukeun. Urusan pun bojo mah nomor 2, tapi kumaha anu nomor 1 yeuh duh. Kumaha lamun toko dijabal kumaranena, cek Pak Rohmad harita tandas. Akang mah masakeun we kai. Akang mah ngaboga-boga ngeunaan cokokop bae lah. Ku ai deui nya ngan cicip utang akang ka bank pangmayarankeun. Diditna kitu cek Gang Onong harita. Nya mangga tukang ari kitu mah. Cek Bapak Rohman menileleuy ngomongna teh. Gan Onong atuh kawat nu milu ilu bingung kana urusan eta. Deseren sumeren mah kencis we amitan leos balik teu ralat-ralat deui ka Pak Rohman. Atuh Bapak Rohman teh meuni ngahulang. Beuki bingung beuki seunggah. Nah naon anu kudu dipilampah? Allah Robbi Gusti Rabbul Ijati kudu kumaha ari aing geus kieu. Cilaka kayak kieu mah Rusia teh digana bakal bucat bakal kabongkar beuh ame. Ku harianeun agan onongna atuh mah kelumpat ka dieu. Matak naon lamun bereskeun we di ditu. Waya we dasar kersia. Itu cek Pak Rohman. Hubandir bari jeung ngadayandan kana kursi. Terus atuh tang ngalamun mikiran pilampahin, milih-milih tindakan anu sakira merenah. Pikeun dipilampah, tapi batan kapikir mah kalah mata lieur kana sirah. Parandene kitu, Pak Rohman masih keneh kata ditang tayungan ku Allah anu Maha Kawasa. Kada susah-susah gitu teh kurutak aya nu datang duaan tayalian. Iwa timang Asam jeung Ki Sarpa teh anu geus tarapi ka kota Bandung. Assalamualaikum. Cek Mang Asam harita. Waalaikumsalam. Pak Rohman ngajawab beri cengkat Korea tret kalawang preh Mang Asam plong hatina ngemplong. Ngadadak bunga sarta gede pengharapan. Alhamdulillah bagaimana? Ya kadieu buru-buru puguh kuring teh keur susah pisan ieu. Cek Pak Rohman mangmukakeun panto mapag. Ngabagiakeun ka Mang Asam. Apa? Timbal Mang Asam meh teu kadenge ngomong teh ukur saperluna we. Bus kajaro ditutupkeun ku Ki Sarpa. Salongkrong munjungan kana boga imah gek diu. Saha teh ieu teh Mang Asam? Dulur Mamang teh atau acapat agan? Muhun tah ieu. Pun dulur teh anu ngahajak ku abdi teh sun dibantun ka dieu. Anu maksudna teh sanes bade dipuntangan tulung kanggo newak anu jarahat wastana katlah Ki Sarpa ieu teh sun agan. Cek Mang Asam bangun anu reus sabab geus bisa mawa dulur pikeun tutulung. Nuhun atuh ari kitu mah ke lananya. Pak Rohmad harita ngojengkang ka dapur gara-garo kabi ucrit supaya nyayikeun susuguh keur semah. Tekung silila jebul lebih ucrit datang nanggeui baki dieusi susuguh sok-sok ditunda na beungeut meja. Sok ngaleueut heula ulah asa-asa di dieu mah nya. Ongkos sakedap deui kudu digawe, cek Pak Rohmad harita. Hatur nuhun Bapak ditampi ku abdi. Mang Asam sakali-kali sok nyebut Bapak, sakali-kali sok nyebut agan kalawan teu asa-asa. Gap kena gelas regot nginum, Ki Sarpa ge nurutan. Da manehna ge saruahanaan jeung lapar diongkoh. Terus susuguh teh ditarimakeun. Dina mangsana Mang Asam jeung Ki Sarpa barang dahar. Bapak Rohman ngabuih ngomong panjang lebar. Yen sanyana anjeunna teh keur bingung sabab tokona geus dikawasa ku nu jahat. Nya ayeuna pisan butuh ku senjata pitulung sabab Gan Onong ngajangjian tepikeun ka pukul 5 sore. Mun pukul 5 sore teu aya duit, tangtu toko bakal cilaka.
pagawe bakal disiksa. Tah gitu Mang Asam. Dongeng sim kuring teh mugi we kahartos. Tenang Bapak, ayeuna ge bisa dibujeng. Cek Mang Asam harita teh bari jeung rengkuh tandaning hormat. Daek teu daek data teh meureunan bosna uceg manang jaman kiwari mah. Nuhun Mang ari kitu mah tapi kumaha kinten-kintena Ki Sarpa? Ya, disuunkeun biduan we Pak. Cek Ki Sarpa. Teu wadian ujub maneh nama. Ngan geus percaya kana kekuatan diri pribadi. Geus teu cangcaya kana elmuna. Kumaha upami urang angkat we ayeuna pisan atuh? Ngiringan Bapak. Tembana Ki Sarpa. Kalawan timicenan waktu di Bapak Rohmat jeung Mang Asam katut Ki Sarpa langsung kencis idit dek ngajugjug ka toko. Di jalan teu loba omong jeung teu aya nanaon. Teu lila go kanu dituju. Kasampak teh mangsa cekap waktu cukup can para pamiarsa. Ya carita urang tunda heula. Kumaha atuh lajenganana? Insyaallah urang Bandungan deui dina bagian anu ka-28. Hatur nuhun loh kumaha rupi perhatosanana jeung kantun kasadayana. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.